Ibu lalajo kuring, bapak lalajo kuring, ieu teh godaan. Palebah mana godaan? Nu teu datang ka dieu moal digoda ku kuring, moal ngomongkeun kuring, moal nyaritakeun kuring. Ibu ayeuna lalajo kuring, bubar ti dieu bisa-bisa gujrut ngomongkeun kuring. Eueuh ustad teh di kope ya. Coba nu teu datang ngomongkeun kuring, moal datang ge henteu. Matak di mana atuh ngaran hakikat ibadah teh di mana? Bener? Gera lalajoan ku urang nyiruan entep dina kembang anu alus, nyesep perkara-perkara alus, maka ngaragragen perkara madu. Madu sifatna amis, lamun jelema geus bisa jadi madu, maka hampura boro-boro mamanusa, sireum oge bakal datang. Lamun ibu geus jadi madu, boro-boro mah jelema sireum ge datang. Sabab madu kareueut jeung amis, amis budina kareueut ucapanana, genah lembat lembut bahasana, sopan santun kasaluhureun, nyaah kasahanapeun. Itulah kriteria madu. Ayo urang mah paingan boro-boro kolot, budak leutik ge ingkah naha pait, asem beungeut, kumed, mereka hese, cap jahe, loba ngomongkeun batur, karena gosip beuki, nyaritakeun kagorengan, boro-boro kolot, budak bakal kabur, Pak. Lamun masalah ilmu entong ngarep-ngarep bakal ditampa ku batur, demi Allah. Cek ibu kuring boga ilmu, kuring teu ngarepkeun ku bapak ditarima, kuring teu ngarepkeun ku ibu ditarima, dalah ieu ilmu boro-boro ku ibu bapak, ku awak kuring ge sakapeung osok ditolak, Pak. Kabeh ge apal ilmu oncor di akhirat ku maca Quran tapi naha ngadon Facebookan. Artina ilmu teh boro-boro ku batur ku awak urang ge ditolak, Lur. Ilmu tahajud ararapal geuning peuting sare wae boro-boro neraka batur ku awak sorangan ge ditolak. Bener, Lur. Matakna tong sok rasa maneh dina hirup. Sabenerna jelema nu luhur ilmuna bakal sadar kana kagoreng patutan dirina. Well,